Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi anu di lembur, baraya anu di kota, di mana we ayana. Wilujeng patepang di sareng mesin kuring Kang Aher 8 genap MC anu baris nyarengan baraya kapiatur di channel Kapiatur TV, channel baraya urang sadayana. Dina raraga nyidangkeun hiji informasi anu tangtosna oge nya bakal disuguhkeun kapayun. Kukituna sim kuring moal gunung catur anu dipihatur sumangga urang ngawitan wae sareng urang regepkeun. Jejer dina dinten ieu panginten ngeunaan pengembangan sareng posisi bahasa Indonesia. Baraya kapiatur, bahasa Indonesia anu sok didawamkeun sapertos ku orang-orang perkotaan, anu sok didawamkeun di sekolah-sekolah gitu tanya, atanapi sok di acara-acara khusus gitu nya, di seminar-seminar sareng sajabana. Digunakan salaku bahasa resmi di negara anu asalna tina bahasa Melayu itu tas baraya kapiatur. Bahasa Melayu ieu anu digunakeun nya mangrupikeun bahasa Melayu kolot gitu tah. Dugi kadanget ieu masih keneh nya bahasa Melayu kolot ieu tah nya dugi kadanget ieu masih disalidiki gitu ta salaku paninggalan zaman kapungkur. Kukituna penelitian anu lumangsungnya dugi kadanget ieu teh dilakukeun ku para ahli, bahkan ngahasilkeunnya penemuan yen bahasa Austronesia ieu oge ngagaduhan hubungan kakulawargaan sareng bahasa-bahasa anu tos digunakeun di daratan Asia Tenggara. Sanes ayeuna oge nya bahasa Indonesia atanapi bahasa Melayu itu teh digunakeun selaku bahasa panghubung antara sababaraha negara Asia Tenggara zaman kapungkur gitu tah. Bahasa Indonesia atanapi bahasa Melayu itu teh dipikawanoh ku penduduk daerah anu sadidintena teh sanes ngagunakeun bahasa Indonesia atanapi Melayu. Tuhnya baraya kapiatur bahasa Indonesia teh atanapi bahasa Melayu teh tos dipikawanoh gitu tah ku penduduk anu sadidintena teu nganggo bahasa Indonesia atanapi bahasa Melayu. Hal eta oge dimaksudkeunnya, hal eta oge tos dibuktoskeun ku ayana sababaraha prasasti paninggalan anu di teh pendaknya anu tos kependak di daerah-daerah anu bahasa sadidintena teh sanes ngagunakeun bahasa Indonesia atanapi bahasa Melayu. Itunya tos dibuktoskeun aya sababaraha prasasti. Tina sajarah perkembangannya, tina sajarah pengembangan bahasa ieu teh tos dibuktikeun nya. Tina sajarah pengembangan bahasa ieu teh tos dibuktoskeun ku ayana prasasti sapertos prasasti anu namina Kedukan Bukit nya. 1983 Masehi tuh, aduh tos lami pisannya baraya kapiatur. Sareng aya deui prasasti anu namina Talang Tuwo 1984 Masehi. Sareng anu namina prasasti Kota Kapur 1986 Masehi. Dugi ka anu namina prasasti Karah Barahi 1986 Masehi. Nah, kitunya sahabat baraya kapiatur. Nah, kitunya baraya kapiatur. Dina waktos bangsa Eropa anu kahiji kalina dongkap ka Indonesia itu ta bahasa Melayu tos
ngagaduhan posisi nya yen anu kalintang luar biasa di tengah-tengah bahasa bahasa daerah anu di Nusantara ieu tah nya Wiga Peta salaku pangikut Magelhen anu ngulilingan dunia gitu baraya kapiatur dina waktos kapalna nya lungsur di Tidore tuh nya tahun 1521 tah nyeratkeun kalimat-kalimat Melayu tuh nya eta kukituna nya menurut Jan Huygens Panlisotten tuh aduh ieu namina oge nya rada sasanbatkeun sabab ieu urang Walanda gitu tah palaut Walanda anu tos 60 tahunnya berlayar ke Indonesia tuh sahabat ya nyarioskeun yen bahasa Melayu sanes oge nya anu tos harum namina teh nya tangtos oge tos dianggap nya anu tos tangtos oge anu tos diaku ku bahasa anu kahormat gitu tah bahasa anu tos kahormat di antawis bahasa-bahasa negeri timur. Wow, kalintang luar biasa natunya tos kitu mah tah berarti hal eta teh nya tos nunjukkeun yen bahasa Indonesia tos sakitu dipikawano nya sareng terhormat ku bangsa lain dina waktos harita gitu tah baraya kapiatur dina waktos kaping 28 Oktober 1828 bahasa Indonesia secara resmi tah gitu baraya kapiatur secara resmi janten bahasa persatuan sareng bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia anu itu teh sifatna politis baraya kapiatur sareng satujuannya sareng nami nagara anu tos diidam-idamkeun bangsa Indonesia nya ku rakyat Indonesia anu tos ngagaduhan sumangat juang dina menangkeun kamerdekaan supados ngaraos kadeudeuh dina hiji ikatan anu namina satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, persatuan sareng kesatuan bangsa Indonesia teh tos diikrarkeun anu namina Sumpah Pemuda. Nah, dina hiji ikatan teh nya urang aoskeun wae nya eusina Sumpah Pemuda. Anu kahiji nyaeta kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Anu kadua nyaeta kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Anu katiluna nyaeta kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tak pengintennya baraya kapiatur naon anu tos disanggakeun ku simkuring, anu tos dirangkumkeun ku simkuring. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo baraya kapiatur. Sakitu wae panginten baraya anu di kapiatur kirang langkungna nyungkeun diapunten pangintennya silih ngawangun mangga tulis wae di kolom komentar nanya tapi tong hilang oge mangga dipencet tombol subscribe nanya supaya supados biasa saupamina abi ngupload video langsung aya mengurang notifikasi natunya sakitu anu kapiatur kacai jadi salewi kadarat jadi salebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.